di channel YouTube Gayak TV. Yek yek yek. Oke semuanya teman-teman KBH sadayana. Video orang kuari tanggal seberapa, tanggal 20 Maretnya guys. Pokoknya mah 2 PD ke puasa ya guys. Ajo munggahan di Bagedur guys. Suasana di Pantai Bagedur yuk lumayan loban yuk, pinuh yuk di kebun kelapa ge yuk, geus loba nu manggang ya guys. Geus loba budak santri eta doang namanya maranggang eta guys. Lumayan nih di kebun kelapa ge biasa nanti isin ya guys. Saya kuari rame ya karena arek munggahan ya guys. Selain arek munggahan jaya emang kuari munggahan gitu guys. Maksudna mah kayak orang pokoknya mah ningali ke pinggir pantai Bagedurna guys. Doang nama teh reuyak eta jelema doang eta doang di pantai Bagedur guys. Kayak pokoknya mah ikutin terus video ieu nya. Kayak pokoknya mah jangan lupa di subrek guys, subrek guys. Anu can di subrek geura subrek anu entos hatur nuhun guys. Hayu urang geura tingali ka ditu ka pinggir pantai kumaha rame pantai eta doang nama jelema reuyak eta di pinggir pantai guys. Hayu urang ka ditu langsung we nya. Yuk ikutin terus video ini. Kurang ge rame nya tadi ge. Rame ieu dulu loba parkiran mobil tuh komo di sisi laut meuh reuyak jelema guys. Di kebun kelapa ge ini loba nu babacakan ieu karena munggahan meureun ieu guys. Munggahan. Hayu urang langsung ka ditu be ka sisi lautnya kumaha eta jelema reuyak tah teh coba handeuh ieu. Kuari tanggal 20 guys, 20 Maret 2023 bentar lagi bulan puasa. Barudak sadayana tuh cek urang ge nya di pantai Bagedur teh di sisi laut pasti pinuh jelema guys, pasti reuyak jelema. Demi alus imah ya seberapa ribu jelema ieu nya. Demi alus jelema, ieu jelema doang ya lain ieu jelema ieu dah. Ini rame-rame ting ieu munggahan. Gila, ini munggahan guys, gerak ka dieu. Munggahan di batur mah rame di pantai Bagedur yeuh. Tanggal 20 Maret guys, 20 Maret di seberapa di kepuasa ieu sakeung di puasa. Ini pinuh jelema he. Reuyak ieu jelema anu babacakan doang, anu ngadon ulin kitu bae. Anu ngadon bobogohan kitu bae guys. Anu ngadon pepotoan lah doang sita teh eta mah wajib koneng pepotoan eta Instagram. Pokoknya mah rame eta geura ka dieu, geura ka pantai Bagedur. Masyaallah doang he jelema, ieu jelema reuyak ieu jelema. Geura anu teu can di-subscribe geura subscribe guys nya. Hatur nuhun ya anu tos nga-subscribe channel ieu hatur nuhun. Salam nya di Gayak TV ieu. Yak pokona mah reuyak ieu jelema, aya ibu-ibu aya anak-anak aya teteh-teteh, tante-tante pokona. Boba ieu jelema reuyak pantai Bagedur ya tanggal 20 Maret ieu. Arek 20 di puasa ieu. Perkiraan ya puasa di urang mah tanggal 22 ya guys. Aya nu poe Kemis eta aya nu poe Rebo. Sok geura sadayana pokona mah rame ieu pantai Bagedur. Pantai Bagedur pinuh guys, ramai. Cuma ini rekomendasi banget ya. Pantai Bagedur wisata pantai terbesar ini ya, wisata terpanjang gitu ini boy. Duh, mesti geura ka dieu munggahan rame tuh. Geura reuyak ieu jelema, aya padagang cilok, padagang es, padagang balon. Sagala padagang reuyak aya di Pantai Bagedur tah. Akang cilok tah. Cilok aya arek mau jadi di laut bisa, arek mau jadi di dieu bisa tah ditawar tah. Budak leutik dieu rame tuh mau jadi ocret eta ocret budak leutik ngojay he. Masyaallah bae nya. Arek munggahan ieu guys meni rame dulu batur geus ngais anak bae dulu geus nyingjing sendal bae. Anu belajar motor bae tuh dulu geus geura ka darare barudak. Salamnya di channel YouTube Gayak TV tah. Salam tadi teteh. Kira pokoknya mah rame tuh guys. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe jangan lupa channel YouTube-nya guys. Tuh rame. So hatur nuhun anu tos video ini jangan lupa di like, comment, di subscribe guys. Hatur nuhun. Salam Gayak TV guys.